warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing salam sejahtera kaum urang sadaya. Anu kahormat Bapak Wali Kota, anu dipihormat para tamu undangan. Sareng rerencangan sadaya anu kusip kuring dipitanyaan. Hayu urang sami-sami puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Anu parantos paparing rahmat sareng karunyana. Mugi ka uring sadaya tiasa tempel dina iwaktos kalayan kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu, si kuring salaku wawakil siswa kelas 10 SMA bade nepikeun diantara dina acara seminar motivasi pendidikan anu dilaksanakeun di Aula Kantor Wali Kota. Si kuring bade nepikeun diantara anu judulna disiplin pikeun ngahontor cita-cita. Disiplin teh merupakan hiji sifat anu penting pisan dina kahirupan urang sapopo. Tanpa disiplin, urang bakal hese ngahontal naon anu dipikir hoyong. Cita-cita moal bisa kahontal lamun urang teu dae usaha jeung bisa ngatur waktu kalayan handeup. Contona, salaku murid, urang kudu disiplin dina diajar. Datang ka sakola asik-asna sarta ngalaksanakeun tugas kalayan tanggung jawab. Namun, urang biasa disiplin di ayeuna mangka harupna urang bakal leuwih gampang ngahontal kasuksesan. Disiplin oge ngajarkeun urang pikeun henteu gampang nyerah. Sanajan loba halangan, urang tetep kudu kuat jeung konsisten dina usaha. Sabab kasuksesan henteu datang secara instan, tapi kudu ku usaha anu terus-terusan. Kituna hayu urang sadaya mimiti ngalaksanakeun disiplin dina kahirupan sapopo. Sangkan cita-cita urang bisa kahontal kalayan hasa anu maksimal. Dia naon anu parantos disampurkeun ku sim kuring tiasa janten panggeling-eling pikeun urang sadaya, khususna dina ningkatkeun disiplin dina kahirupan. Isuk-isuk inum jamu jeung baraya. Kedah disiplin waktuku, usahakan hirup jadi jaya. Ke pasar meuli sepatu, mulina jeung rerencangan. Sing disiplin kana waktu, sangkan jadi kebanggaan. Hapunten bilih aya kecap anu kirang bareuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.